Marane nusuk malolor wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang channel kita di Bang Tuen 28. Dinten ayeuna bade nyarioskeun tentang martabak. Martabak deui. Ding. Poho deui. Ding. Jadi, Cesi kumaha Mang? Alhamdulillah. Jadi guys, fenomena Odading mangoleh. sudah tidak bisa dibendung lagi guys. Jadi anang spiral manehna odading mangoleh. Alhamdulillahnya kena bertahna lah. Bahkan youtuber sekelas youtuber besar lah istilahnya rata nggak Bandung. Hayang nyaksikeun langsung kumaha eta odading jeung rasana kumaha. Semet kace orang di kampung oke kena dampakna pirana eta si odading teh gitu. Baru dake ngomong peribahasa odading mang oleh. Rasanya anjing banget. Oh gitu, atau gitu. gini eta namana. Oh gitu. Jadi terus budak kenu kekeh mah panu budak nu kekeh nu goreng adat nya budak. Nah, teh kecap-kecap itu nih. Hai mau dading. Oke lah tuh. Sama anak kecil yang kekeh semua itu goreng adat. Jadi mainnya yang odading kekeh. Terus dibari odading mangwawan mungun ceu. Mung, Dibari odading cana mungun. komo. Kekeh yang odading. Odading mangoleh. Tah euceuk oge rek ngajual ieu, tah ieu rek dijual. Jupang jualkeun. Euceuk teh erek ka ditu erek ka odading mang oleh. Oh cerek mana odading mang oleh. Erek ka ditu rek. Urang ngilu ceu, urang ngilu. Hayu pokona mah teuing iraha euceuk erek ka mang oleh ka odading mang oleh. Odading anjing banget ya. Rasana Anjing banget. eta. Jadi pokoknya mah semetka aya anu kasurupan guys. Anu kasurupan penting tadi teh saha ngaranna poho deui. Urang pas ningali ulun ka hiji tempat anu kasurupan. Biriung-biriung geus ku ieu teu ieun teu cager wae ditanya yang kopi, kopi lain. Lain cenah. Lain. Dibere yang garam beureum, Mung, mung. Dibere teh manis, mung. komo. Ditanya teh yang naon ceu. Hayang odading mang oleh. Kekeh yang udah dimang oleh guys. Anu kasurupan wae ge anu mah geus mungeun teh si jurigna teh. Dibere kopi deung teh jadi Kupira-pirana odading mang oleh Hayang teh naon tuh kan? sampai nu kasurupan. kekeh yang Odading mangoleh. karuhuna ge cenah gitu. Semet ka pokona fenomena mang oleh mah geus booming lah istilahnya. Di dumai teh mang oleh Terus odading. saya kemarin saya datang ke Bandung. Terus Saya penasaran. Boga duit setik lah orang penasaran hayang ngasaan udah di mang oleh caritana teh saya ke Bandung. Ya apa-apa ge saya lah katanya lah istilahna. Teh ngasok. Pas nepi kan itu saya tanya lah istilahnya mah ke orang yang ada di sana. Kebetulan pas nanya saya sama ibu-ibu, Bu, tahu odading mang oleh enggak? Oh, Sujang sana tahu ibu. Deket paranang siang gigireunana belah kulon belah kaler saeutik. Ngeridik terus udah nanya ke budak mana mah gengsi orang gitu. sok sanajan urang ti lembur oge nya. Soalnya dari lembur ge orang di kampung gengsi. Udah gengsi mah gede. Gengsi mah gede gitu. Terus nanti bener itu anu apa sih bener bro. Seperti dina postingan. Jadi pan postingan batur dengan hayang menangkan oleh dimang oleh teh dipikeun ka 2 jam setengah. Antrian teh dipikeun ka 2 jam setengah. Jadi orang penasaran tah pas tek oh bener iya ya antrian orang teh sup tadinya ngantri we. Cicing we orang teh kieu. Ya nanyakeun era gengsi. Mandi dinya teh ngantri teh ibu-ibu hungkul jeung kolot.
umur-umuran 60 tahun yang 70 tahun lah. Kepala genep. Weh. Tanya dina curhat teh. Itu nah anu meuli odading teh kalau tungku budak ngoraan dina postingan mah ada YouTuber naon datang. Nah ieu mah kalau tungku coba ieu teh kanyakeun gengsi era gengsi. Ieu we ngantri urang teh gitu. Pas nepikeun ka 2,5 jam kurang 5 menit. Ya orang akhirnya ada nggak kesel, katanya orang gitu cek, katanya iya saya nanyain cek ke si ibu-ibu yang kamu teh narosin ke sana tehnya? Iya ke si ibu. Ada apa gitu? Bu, ibu kabagian nomor sabaraha? Nomor 178 cek. Weh, eta antrian nih loba-loba teuing na. Nomor 170. Eta bagian nomorna sabaraha? 180. Urang. Berarti beda asa nomornya. Jangan cenah badanya anak naon, cenah badanya anak gaji. Sanes itu Bu, saya mau beli. Odading Mang Oleh. Ini saya udah dapat nomor segini. Anu sudah tersokor kemana-mananya, orang yang Mang Oleh teh. Ayo orang teh pasti ditagor aku si ibu teh. Ai sujang cenah ieu maneh saya sujang saya teh eling. Aing goblok. Ya cenah. Ya Bu kenapa saya teh eling? Saya eling ya gitu. Ai kenapa ayo eta? nek naon atuh cenah ka dieu. Saya mah Bu mau beli orang di Mang Oleh. Ujang mah teh eling cenah. Ibu mah ieu mah cenah ke kantor pos cenah keur nyokot gaji ka 13 cenah ujang teh. Jadi lain orang yang Mang Oleh. Lain. Heeh, emang sia. Nu kitu teh saya teh lepat. Salah. Oh jadi panggangna teh kieu tah kieu. Tak jadi si kantor pos mah teh katingali. Urang mah di dieu we cenah cici ngantri we terus. Tukangna meureun. Tukangna teh katingali lamun katingali kantor pos mah urang. Oh, kamu teh api-api apa wanya kamu teh? Oh kan gengsi ceu. Oh, nya cerita teh kitu wa. Jadi intina mah tong malu bertanya intinya mah gitu. Sesat di jalan itu mah kalau malu bertanya teh. Malu bertanya teh sesat jalan. Makanya kan kita teh punya nabi itu yang harus kita gunakan itu kemana-kemana. Kita kan punya nabi ya. Iya. Nabi bibir. Nabi wir. Jadi kita teh bertanya lah, apakah ini orang di Mang Oleh. Seharusnya kamu begitu. Jangan kamu teh sok tahu nyanyong. Udah ya atuh ceu urang gengsi gitu seperti we udah di Mang Oleh. Pakai kantor pos. Kita mah kemana karet emang gitu mah. Enak kumaha enak cenah. Mali udah di Mang Oleh. Teh rek kieu kasih hideungnya teh nelpon. Hideung, mana teh geus meunang can gaji teh kamari mantok deui. Heuh acan cenah mah heurek kumaha atuh. Nya hayang naon teu pirang aing teh kahayan teh hiji cenah. Hayang ka Mang Oleh. Aing sia cenah beger jeung Mang Oleh. Lain beger jeung Mang Oleh hideung goblok. Dengekeun heula aing hayang odading Mang Oleh. Paling ada urang Buka duit goblok. kata si hideung teh. Disampar enggak? Enggak, saya teh mau jual ini nih sama kamu teh. Nah ini tolong jualin. Saya mau ke Nang siang gigireunana belah kulon. Odading Mang Oleh. Oh. Ece teh mau beli Odading Mang Oleh, tapi Ece teh enggak punya uang. Yang terpaksa Ece teh mau ini. Bela-belaan ngajual Iya, emas. mau dijual tah. Cesi. Demi Odading Mang Oleh sama ini nih sama kawan saya. Lain balad aing goblok. Ku saya mah atuh bolehna teh. Ibu, Akang ada lonok, Ece sobat Akang tah. Ece rek ngajual ieu tah. Mau dulur ayeuna mah. Heueuh. Naon dibawa lagi? Dibawa lagi jeung Ece mah dulur. Lain, eta teh asli teu emasna kade imitasi. Astagfirullah. Eta teh nang meuli si hideung mah, ngan surat nama rek dibawa cenah. Mah surat nama rek dibawa cenah. Kumaha tuh ayeuna neng geus aja urang sakalian ayeuna langsung ngajual emas, tak langsung ka Sumber Bandung. Erek ka Sumber Bandung Ece mah. Ayeuna tuh. Nah, ayo. Guys, Cesi ayeuna ngajual emas ka Nang siang mari odading Mang Oleh. Jadi doakeun nya guys. Aja Demi persahabatan tak ada loknya. Mang Ade Rono kosami teh anu odading Bapak Oleh anu rasana anjing banget. anjay banget. Tuh ini orang mah nyebut anjing banget. Tuh ini orang power cai kan orang odading Mang Oleh rasanya anjing. Kumaha cenah? Ieu teh ngomongna teh ada lonok teh. Beli emang odading Mang Oleh. Odading amun sia teh beli odading Mang Oleh. Lain balad aing goblok. Ikan aku naon cenah. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Odading Mang Oleh rasanya Anjing banget. Wow. Ayo guys. Jangan lupa subrek biasa guys. Tong film subrek jangan lupa. Jangan lupa like, subrek, sareng share-nya. Share. Bye. Share. Atuh nuhun lagi anu tos ngasubrek nya anu teh Aca hayang jadi Menjadi iron girl.
Ion girl. Ecah yang jadi. Nya, ecah ini teranya. Ayo. Assalamualaikum.